dicarekan goblok si awak nonton TV main bola kok kuat maca sholawat henteu asana disiksa sia urang nyarekanan ka urang sorangan ulah ka batur nyarekan goblok sia nonton TV bae mal didenge ku batur ge sia sarua jeung aing atuh ge dilawan mendingan urang nyarekanan awak urang bae awak Aisyah dikira benerna dikira aja moal kebel deui sia ge sarua dikubur goblok si awak dibacok sia ku aing awak kurang baik geus nyarekanan ji deuleu tuh kiai anu deuleu tuh ustad anu deuleu tuh kiai anu kadanan urang nyaritakeun Tuan Sabdul Qadir mah atau wali-wali songo kadanan eta mah atuh sia wayahna peuting mah ieu hudang mah hudang atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung dipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in atba tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatid para tokoh masyarakat wabil khusus kakersana Kiai Haji Ma'mun anu unggal minggu nyana selalu hadir mun lain ngabesan mah oge ka Mang Atta putrana aya di Cilongok kumna ka para kiai para ustad bila khusus pisan ka keluarga duka keluarga almarhumah Rumsinah nuk sangat kusim kuring dimulyakeun. Mudah-mudahan urang kumpulna di dieu dibere tereh nyusul. Tuh arembung kan sakali deui mudah-mudahan kumpulna di dieu urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah simkuring khususna umumna urang sadayana
tiasa kempel di dia dalam rangka ngabesuk ka almarhumah dorong doa nyana mah geus beda alam sanajan pagulituk jeruk nyana mah geus embungeun kimamun mah resepeun keneh kula ge resep boro-boro nu geus aya di alam itu kakarak dibere nyeri huntu ge geus embung neuledukuh besi kanceuh jadi horeng saalam jelema keur urang leutik keneh hayang mau mobilan barang geus gede hayang mobil beneran keur leutik mah urang hayang ge iimahan barang geus gede mah hayang boga imah beneran keur leutik keneh mah urang uulinan teh jeung boneka anak-anakan geus gede kitulah saalam urang kuari enggeus aya di alam kadua. Alam pertama urang di alam arwah turun ke dunia kuari alam mulki alam dunia isuk pageto urang di mana roh urang keluar ti awak urang maut ngaranna urang aya di alam barzakh alam nu katutupan di mana-mana ke kiamat urang digiring ngaranna ka alam mahsyar engke urang ditimbang amal nu bagus ka sorga anu jore nu goreng ka neraka eta ngaranna alam akhirat anggeus saalam ainu dararek ngaji kieu mah kabehan ge pasti urang mah ka sorga kahayang mah ngan maknya atuh ja urang mah ngararaji salat ngadengikeun Al-Qur'an malah ngajelaskeun Al-Qur'an maknya kudu ka neraka mah ari si itu si Ahok jeung rekan-rekan bangsa gongsi pacu gongsi pacu mah nyana nu ka sorga tapi urusan ka sorga jeung neraka mah urusanana urusan Allah subhanahu wa ta'ala urang mah ngadoa we menta ka Allah ja Allah nita aya doana Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin pokona geus talalar bae di dieu lah aju pohoan deui tah jadi urang kuari aya di alam dunia baheula keur di alam arwah ku Allah ditanya alastu birabbikum lain tah kaula pangeran aranjeun kabeh qalu cak arwah urang berarti kabehan bala sumun Gusti teh pangeran kabeh eta roh ngaku bahwa pangeran teh Allah cak Allah maneh bakal diturun-turunkeun wahai roh sesuai jeung waktuna
awak masing-masing tah engke maneh balik deui ka dieu di mana maut sing hade titip cak Allah mun nya maneh ngaku ka aing pangeran balik kudu bersih tina berbagai dosa-dosa cak roh teh malah si Udin orang dia ngomong baheula wah tumanya Gusti cek si Udin eta Junaid kadinya ngaromongnya nyatu cek Gusti teh diturunkeun ku Gusti sesuai jeung waktu-waktuna sup Bill Clinton ka awak Bill Clinton nu baheula nya nyebut bala sumuhun Gusti teh pangeran Bill Clinton teh mangeranan ka Allah diasupkeun si George Bush rohna ajro nu baheula bala henteu kuari diasupkeun roh ka si Ahok nu baheula bala henteu diasupkeun ka si Junaid nu baheula bala nya anda mah Junaid mah Junaid kafir jore Junaid kafir mah sejunaid bangsa soleh komo makmun mukmin tawa geus pasti tawa sesuai jeung aturan-aturanna urang mah baheula nyebut bala di hareupeun Gusti ngajawab barang diturunkeun diasupkeun ka awak urang mah akur kuari mun ditanya saha pangeran Allah baheula keur di alam arwah saha pangeran Allah kuari Allah akur barang geus aya di awak urang roh kita balik deui ka Gusti Allah teh kudu bersih sakumaha baheula mangga Gusti cak urang teh roh sup bae diasupkeun ka awak urang barang mata neuleuh sing hade cak Allah roh eta roh sia mun balik ka aing kudu bersih ulah sadeuleu-deuleuna mun aya nu geulis deuleu mun aya nu jore mah ulah ta eta mah watek tah di awak urang teh aya rohan roh mah suci awak urang mah jore matak pangbalikanana roh sorga awak urang kaleuweung awak urang mah kaleuweung kuari dimumule ku urang di pandian make sabunna ge capluk atuh ku resep-resep ka awak urang make pakaian bagus cincin ge nu 3 nu 4 maksudnya masalah sama variasi doang sama kuari makan zaman bangsa non garang-garana sungai dare aju bensin solar sigade cek Gusti Allah mata boga watek mata teh boga watek ngawatek di mana-mana neuleuh resep kana anu bangsa indah-indah watek mata ceuli watek hayangeun ngadengekeun jeung resepeun mun ngadengekeun suara nu merdu-merdu irung boga watek nyana resepeun biasa ngambeun nu seungit-seungit leungeun boga watek nyana resepeun biasa lamun nyekel nu hipu-hipu sia mah heran aing mah seuri atuh boga watek
Betul di mana dia sian ngawatak jadi sebeh eta ngaranna watak. Nah, ulah kitu cak Gusti Allah tuturkeun aturan Al-Qur'anul Karim di zaman Kangjeng Nabi urang ayeuna. Di zaman Kangjeng Nabi Isa tuturkeun aturan Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Di zaman Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Sulaiman dan seterusnya kita nuturkeun aturan-aturan di zaman nabina masing-masing. Lamun urang kuarit nuturkeun ka hayang mata bae dikepar terus, atuh cilaka. Teu boga aturan kan urang dieu mah. Teu kadeuleu kukula ge matana, bangsa mata keranjang kabeh ieu mah. Sup urang poe Minggu ka Citra. Tatanggapan jeung Citra. Masya Allah, sugan aya mata anu ku urang rada diomean eueuh. Sebab kadeuluna boga dongengna macem-macem. Kan eta tina mata. Barang balik di Citra teh, euy, eta aya anu beureum sabulah buukna kan. Eta kan gara-gara neuleuh. Nu saurang boga dongeng, antingna ge golode tuh kan. Kan karena itu. Nusa urang ngomong deh, aduh eta mah ping-pingna kabuka. Aja nu ngomong na ustad deh sial. Eta kan gara-gara mata. Urang ulah nyaritakeun loba teuing hiji bae nyaritakeun mata. Ieu mata teh nu bakal ngaramekeun hate. Urang neuleuh ka kota, urang neuleuh ka Citra, urang neuleuh ka pemandangan berbagai daerah. Neuleuh kendaraan. Mimiti sepeda, neuleuh motor, neuleuh mobil, mobil ge berbagai-bagai merek. Kitu keneh neuleuh mode-mode. Setelah urang ka kota, urang asup ka imah, hasil dedeleuan mata urang nempel di jero hate kabeh. Bari ngalamun bae di jero imah kieu teh. Mio bagus tah mio. Kan eta teh hasil nu tadi lelempangan. Sabaraha duit eta si mio nya. Mun make DP sabaraha DP? Sabaraha kara DP-na? Sabaraha? Tuh siapa ngeridit kabeh meureun. Gara-gara mata ka jero hate. Eta keur kakara kelas rendahan. Keras rada naik ka luhur motor jageus boga ngeridit-ngeridit ge. Ajunang ningkatkan mobil bagusnya cak hate hasil neuleuh urang. Apaan sama letik teuing. Mun Innova mah rada sedeng bangunan. Sabaraha duit eta si Innova meulina di mana mun ngeridit sabaraha DP-na. Mulai. Eta lamun kelas menengah, lamun kelas luhur mah aya eta Mercy sabaraha duitnya di mana meulina mata. Urang ka Citra aya teh budak awewe nu tadi teh putih luis urang mananya. Hanjakal ku aing teh ditanya SMS-na ieu. Nomor eta HP-na mulai mata. Mata. Aduh tadi liwat ka Citra cincin loba. Ambalaya teh cincin. Mata. Jadi rame lah di jero hate gara-gara mata. Sedangkan ibadah ka Gusti Allah lamun di jero hate loba macem-macem Allah na kasisi. Sungut menyebutkan Allahu Akbar nu nonghol di dieu apansa. Urang Allahu Akbar, wow ngageleger Allahu Akbar nama. Hebat jasa, dia pernah ngaji kiroat pan di Serang. Atau di Banten pernah aya 2 tahun mah. Tapi lain ngaji kiroat dagang kadu.
ngageleger Allahu akbar. Tapi anu nonjol di dia macem-macem, nu motor, nu mobil, nu pakaian, anu awewe, macem-macem. Tah mun ibadah kos kitu can beres ibadah, can beres eta ibadah kos kitu. Tah ibadah kos kitu pinarakaeun kaene, pinarakaeun kaene, atuh naraka moal ndaekeun narima anu macem-macem hatena. Dia bangsa kos kieu can pugu saperlu. Ya Allah ya Rabbi. Mata. Nah, ieu lamun urang terus bae nuturkeun watak mata, mana nu resep urang di deuleu, mana nu teresep urang henteu neuleu, teu make aturan Al-Qur'anul Karim, henteu make aturan-aturan syariat. Cukup jang asup ka neraka ku mata doang. Mejeuna lah. Mal dikukumahakeun ieu lamun urang terus bae nulu awewe anu haram, nulu pemandangan anu diharamkeun dan lain sebagainya. Moal dikukumahakeun paling ge dikucuran timah doang. Timah di neraka lah atuh sabaraha. Na ngagodog timahna dikucurkeun ka mata urang. Ya sedang-sedang lah. Na'udzubillah min zalik. Ieu mata. Tina mata ieu teh urang bisa memandang, bisa neuleu. Urang bisa neuleu jelema, bisa neuleu hewan, bisa neuleu pemandangan, bisa neuleu nu keur main, bisa neuleu nu keur nongton. Nah, urang lamun nyaritakeun tentang kehidupan manusia digambarkeun ku Imam Ghazali percis kos anu main bola. Aya nu main bola, aya nu nongton. Lamun urang nyaritakeun tentang main bola, aya kiper, mantas kiper ka belah hareup naon ngaranna? Bek, mantas bek ka hareup? Belah kancek, belah katuhu naon ngaranna? Sayap kanan, dah dia belah hareup. Isi mah pemain kabeh bareng. Atuh mah mencalon neraka kabeh burung. Janyara raho. Da eta pemain bola. Ketika bola digulirkeun, oper. Bawa sayap kanan, oper ka tengah ku gelandang, bawa ku sayap kiri, kutak-katik intina main bola teh ngagulkeun. Sehebat Brazil main bola, aya teu ngasupkeun mah naon hartina. Nu paling hebat pemain bola teh Indonesia. Sakali main elehna 15. Teu kira-kira modal ti Brazil geus pohara, modal ti Amerika geus pohara, ngadidik Indonesia, dipaenkeun jeung Malaysia elehna alhamdulillahirabbil alamin lain hiji 12-an. Ger tambah caritana main bola tah. Ketika aya seseorang main bola, batur nongton nu main bola bagus, gocekanana bagus, operanana bagus, ngagulkeunana surak penonton. Di mana keur main aya nu hebat mungkin nomor 9, nomor 7, nomor 10 dicirian ke penonton. Tina pemain eta teh aya nu hebat kitu keneh ngamainkeun agama. Cek Imam Ghazali nu keur ngamainkeun agama teh ustad kiai. Eta teh keur mamawa bola dakwah ngaranna. Intina mah kan ngagulkeun. Supaya ngagulkeun sehebat apapun main bola teu ngagulkeun teu menang. Sehebat apapun kiai lamun dakwahna henteu ngagulkeun jelema henteu hebat eta kiai kajen kumaha ge. Jadi hebat teh ngagulkeun hartina ngagulkeun teh di mana-mana kiai dakwah nu tatadina mabok eureun mabokna gul berarti. Nu tatadina zina eureun zinahna gul. Nu tatadina ngridit tambah kreditna. Eta gul. Nah,
ieu teh tergantung kumaha pemainna. Aya pemain nu hebat bawa bola begitu langsung tembakeun asup ngan offset terjadi ieu ge sarua kiai ge mau bola horenganan kiai na offset asal kiai ngridit offset tak kiai lamun aya kiai ngridit tunjuk kiai offset enggak sanajan ngagulkeun ge tuh balik deui teu bisa sebab offset kula dek nanya di dia aya kieu offset coba ngacung offset aduh nu kornel loba jasa nu hand loba tah ieu keur carita gambaran pisan eta Imam Ghazali masyaallah carita nagara ge sarua di panggung negara ditonton ku rakyat camat keur mawa bola politik lurah keur maenkeun ngagocekeun bola politik kitu keneh bupati kitu keneh gubernur kitu keneh menteri keur ngagocek-gocek bola politik ieu rajana keur ngagocek-gocek bola politik presiden ieu presidenna offset ya gua ieu boro-boro ndek nendang bola ieu nya pugunya ge offset Indonesia teh ieu kuari keur offset boro-boro mikiran Haji Ma'mun nya mikiran nyana ge can araranggeus encan aranggeus nyeun posisi-posisi teh can anggeus ieu ka dieu kadu datang ka riweuh urang sebagai rakyat deuk iraha di urusanana nyana nu wayah ngurusan urang masih kene ngurusan nyana kene bae eta offset ngaranna atuh lamun rajana offset atuh lurah mah ieu mah gitu bareres ya bae geus kuari kiai offset kornel pemerintah ge offset kornel atuh geus ieu mah acak-acakan kabeh gitu Masya Allah karim nah balik deui mata sing hade Kangjeng Nabi pernah nyarita kieu ca Kangjeng Nabi wa hurimatin nar ala ainin diharamkeun neraka nyiksa mata teu meunangeun neraka nyiksa mata sehingga embungeun neraka jadi larang nyiksa mata ulah disiksa hai neraka eta mata manusia mata nu mana mata anu ainin damaat mata nu sok ceuri tuh jol bae si Sarwiti hadena aing pernah ceuri cek nya yang ceuri ka naon si Sarwiti Cak Sarwiti akhirnya pernah cerik naon harita diputuskeun ku kabogoh ceknya aing cerik nah ayo cek Fatimah engge keur pernah cerik ceknya nya cerikan naon tuh sia lebaran teu kabelikeun BH cerik ya dasar ya Allah si Junaid pernah cerik Junaid sia kunaon cerik sendal leungit urang mah urusan cerik teh urusanana putus cinta urusanana leungit sendal leungit motor urusanana ngan sakadar teu kabeli baju urusanana sakadar teu kabagian kitu naon ngaranna warisan urusanana sakadar dunia cerik eta anu moal disiksa lain cerik nu mana hurrimatin nar ala ainin dama'at min khosyatillah embungeun neraka nyiksa mata nu cerik nyeung cerikan cerik sieun ka Allah pernah orang cerik sieun ka Allah ulah ngabong sia burut sia deres lalaki mah mun awewe mun ngabohong gede sabelah pan bahaya tanya awak kurang geus teh kudu kabatur heulanan awak Aisyah pernah cerik jeung cerikan sieun ka Gusti Allah can pernah
boro-boro sieun ka Gusti Allah jeung nu dipake ka sieun ge teh nyaho teu pernah ngaji cilaka sia. Peting urang hudang jam 1 mandi urang sakujur awak beres mandi wudu mantas wudu make baju nu putih serba putih haju make sesengitan asup ka kamar kunci ku sorangan cek urang aing jadi mayit ye tungtungna mah gagadabagan sorangan. Lain gitu cicing di jero kamar salat tahajud atau hajat beres diuk urang ngadep kiblat merenung Gusti abdi teh makhluk Gusti nu bakal babalik ka Gusti sedengkeun Gusti teh boga pangbalikan teh dua hiji sorga kadua neraka. Lamun abdi ka sorga geus tamah urusan tapi lamun abdi ka neraka sedengkeun Gusti teh kapan janji di mana-mana nu nuturkeun kana aturan Gusti dibere sorga di mana nu teu nuturkeun ka aturan Gusti bakal dibere neraka. Gusti abdi mah ieu hirup kuari umur geus 50 atau 60 tahun. Mata abdi can pernah ku abdi diurus ceuli abdi can pernah diurus Gusti dahar ge can pernah diniatan jang ibadah kitu keneh nginum can pernah diniatan jang ibadah malah kamari ieu mah loba jasa urusan-urusannya judi teh malah pernah teu bararugu Gusti abdi teh sieun kasiksa Gusti hampura Gusti abdi sieun ka Gusti sieun datang ka ngurucut cai mata tah cai mata eta mutiara sehingga cak Kangjeng Nabi haram neraka nyiksa mata nu pernah ceurik neteskeun cai mata ku sebab sieun ka Allah. Urang can pernah pan? Itu can pernah. Aduh Gusti kakak abdi mah diberena 2 hektar abdi mah jeung cerita teh kos kitu blow on. Coba eta. Aduh Gusti tatangga mah meuli motor deui abdi mah motor nu aya ge kempes malulu Eta ceurik urang jeung cirikan teh urang mah kos kitu bae. Nah mulai ti ayeuna coba penting balik ngaji coba laksanakeun. Orang mandi jam 1 atau setengah 2 atau jam 2 terus ngada wudu pakai mun aya serba putih maksudna ulah aya mang mun teu boga nu bersih bae pake sesengitan abe malaikat darareukeut malaikat teh deukeut atuh jin-jin teu ulah kieu bae barang make sesengitan urang diuk kaambeuk ku urang asana sesengitan nu tadi disolateun teh ieu mah borangan memang gitu bae nu borangan mah teu beres tak eta mata tak urus ka mata tah masyaallah kari. Nomor kedua nu diharamkeun mata disiksa ku Gusti Allah wa hurrimatin nar ala ainin diharamkeun neraka nyiksa mata nu mana sahirat anu melek ti peuting neraka dititah ulah nyiksa jelema anu peuting teu peureum anu mentang mata ti peuting nu beunta. Nah, cak urang dia aing ge osok beunta ti peuting. Tuh nonton bola kan. Beunta teh kos karitu teh blow on. Iya, aya beunta nonton bola, aya beunta ngobrol, minimal opatan main remi, main gaple. Ieu beunta teh kos kararitu bae, siksaeun Allah mah beunta kos kieu. Ieu mah nu kos kieu mah mendingan hees.
eta mah inget ka anu sok menta wiridan ka kiai teh nu ieu mah aya tiluan jelema menta wiridan ka kiai nu saurang dibere sholawat nu saurang dibere ayat nu saurang di sia mah wiridana hees we nya man heran kiai ka aing mere hees bae teu akur ieu mah kiai cekeuna balik gara ka ieu mah menang dua pae datang deui ka kiai Waalaikumsalam kiai kula dek menta wiridan geus wiridan sia mah hees bae asal isya reup hees hudang subuh geus kitu wiridan sia mah geus lah wah teu akur cenah ieu kiai balik deui nya menang saminggu datang deui ka dinya kiai dianggap berkiai poho meureun kula ieu menta wiridan oh geus sia mah wiridna hees bae ci sakali hees dua kali hees tilu kali hees ditanya kiai pan baturan kula mah dibere sholawat dibere nu hiji deui dibere ayat pan kula mah dibere hees ai itu mah geus bisa ngajaga mata ai sia mah geus teu kudu wiridan sebab sia beuki nonton TV jasa geus wiridan sia mah asal hees geus jadi wiridan sia mah aman tina nonton berarti pan ringan-ringanna tapi gede ganjaranna eta geus jang urang dieu mah teu kudu maca sholawat geus lah geus asal isya hees reup geus eta wiridan pang gede-gedena eta mantap jadi aman Masya Allah nu aturan neuleuh bola dulu nyanyian dulu film dan lain sebagainya ku hees aman teu neuleuhna naon eta wiridan eta wiridan lintu deh ka awak diharamkeun neraka nyiksa mata anu melek ti peuting melekna fi sabilillah ngaluhurkeun agama Allah urang mantes isya dek sare-sare heula saeutik atawa jam 10 diatur sare sajam 2 jam hajubeun tak pake naon pake maca Quran mulai ti jam 1 maca Quran atawa zikir ka Gusti Allah atau maca sholawat dihitung kurang aing ieu hudang jam 1 salat dan lain sebagainya geus mulai wiridan coba aing dek maca sholawat jam 1 2 jam ya berarti di jam 1 2 3 coba kuat ente sila mandi geus ngalawudu geus awak starariis tenang dideuleuh kurang jam datang ke jam 3 coba aing dek maca sholawat mulai Allahumma sholli ala Rasul Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam kama shallaita ala sayyidina Ibrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tentrem lantaran geus tiis 2 jam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli teteg dirobah-robah teteg gasa liwat di jam 3 jam 7 udang liwat teuing eta ke jam 7 Masya Allah urang mancan nyorang tah pan para aulia Allah mah nu mantak luhur ge nu mantak luhur emang kunaon tilok sare ti peuting urang ngadenge masurna Abuya Cidahu atuh eta teh moal pati-pati masur lamun nyana ti peuting nam kerek bae cara ente mantak ente mah teu kasebutkeun atuh kerek bae aya beunta nonton bola blow on tama tuh deres nu lain kiai mah kiai nonton bola tolol tak kiai cek kulo mah tolol tah kiai tapi urang cerita kiai cerita main bola hebat jasa baheula Argentina zaman Maradona eta hebatnya sa Maradona lamun geus bola di suku Maradona saja liket jasa teh mah nempel di bawah digocek datang ka diasukeun hebatna Maradona woi wah jasa teh main bola jadilah nyana terhebat sadunia dibeli oge mahal nyana asal geus aya di suku nyana bae eta sakumaha nempel bola teh wah asup bae deui
satu ketikanya main jeung Prancis eueuh nu nyaho dibeli ku pemain Prancis nyana doang mau dibeli main jeung Argentina eta kan penonton heran begitu main tek 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 biasa mah panjana mah sakitu mah bisa ngasupkeun ieu mah mencong bae asal dioper ka nyana bagus dibawa ku nyana asal disepak bae ka gol bulat ka luhur penonton kecewa kabeh Maradona ku tolol-tolol teuing sih teu bisa ngasupkeun ja biasana mah hebat eueuh nu nyaho rahasiana horenganan ku ofisial Prancis dibeli rahasia eta mah datang ka ieu ofisial sorangan ge teu nyahoeun bahwa Maradona dibeli tamah rahasia perusahaan nyana nyana kan dicarekan kok ofisial Aisyah biasana sakitu kamu geus ngasupkeun ieu henteu carekan nyana datang ka penalti ge penalti teu asup blor tah eueuh dongengna Maradona penalti teu asup eueuh ieu mah teu asup horenganan disogok dibeli kiai ge sarua asal geus deukeut bajeng bupati ngagocek-gocekna teu daek ngagulkeun sial tak kiai goblok kiai masyaallah asal geus komo jadi mui mah tah geus kiai ambruk mah geus ieu mah kiai deukeut bae jeung bupati deukeut jeung partai deukeut jeung organisasi tilok ngagulkeun percis Maradona dibeli ku Prancis operanana mah hebat kiai keur ngoper-ngoper dakwah asal ngagulkeun eta kula mah inget ka Maradona nu sakitu hebatna dibeli teu bisa ngagulkeun kiai kuari dibeli ku Golkar meng pelehe kiai ieu cau teu bisa nyebut cau tah kiai sial jasa goblok eta tah gara-gara dibeli tah Masya Allah nu mantak offset eta kiai. Jadi lamun orang nelengnya imbangkan ke pemain seperti kos gitu sehebat Maradona bae internasional dunia geus nyaho kabeh dibeli teu daekeun ngagulkeun teu daekeun atuh kiai ge nu asup ka Golkar cenah aing mah hadena gitu ka Golkar kanaon ka PDI sarua goblok teh kiai sarua bae tapi ai bisa mah di partai ge atuh leuwih hebat lamun nyana asup ka Golkar haju dakwah di Golkar nyaritakeun nyana hei haram ieu mah bener haram kadiekeun jang aing kabeh gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mata nomor kedua nu moal disiksa di akhirat ku Gusti Allah di mana-mana mata nu dipentangkeun tengah peuting pake maca Quran atawa maca sholawat atawa zikir nu mantak disebut wali Allah ge peutingna tara sare urang ngadenge hebatna Abu Yadim Yati Cidahu urang ngadenge Habib Lutfi hebat urang ngadenge Gus Dur emang Gus Dur peuting osok sare tara sare nu mantak nyana hebat nyana mah kajeun teuing ku kumaha ge kiai bae ilok make kopiah kiai bae make baju sakieu nya mah kiai bae kaluar ti istana make celana pendek kiai bae deui nya mah kiai bae teu leungit-leungit kiaina Kiai Haji Abdurrahman Wahid atawa Gus Dur warina kamari kula zarah ka ditu nanya ka pengurusna teu kurang sapoe nu zarah 10.000 paling saeutik 10.000 aduh nu zarahna budak zarah Konghucu zarah si Kristen zarah Yahudi zarah geus buguh ai Islam mah iya tuh masing-masing ngaku kabeh eta kunaon itu bisa jadi hebat gitu peutingna tara sare ieu jelema-jelema nu hararebat teh anu hararebat eta teh ulah dikira peutingna nyana berani mentang mata pake maca Quran maca sholawat bandingkeun jeung urang coba ti peuting pernah teu urang mentang mata maca sholawat ulah loba-loba 100 bae azan sia mah jalengker kabeh nonton main bola mah sajam leuwih 2 jam kieu kuat maca sholawat coba beda
Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanalu bil qadwatan. Batuk dabil hayya hadun alu ya kakara hiji geus heuai. Ya lamun maca sholawat heuai bae, maca sholawat heuai, nyieun kopi saember. Geus nyieun kopi, lak. Nah, salat, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman lazim. Ngopi deui. Lamun masih kene tunduh kene bae, hulu sia asupkeun ka ember. Siapa dicarekan goblok si awak nonton TV main bola kok kuat maca sholawat henteu asana disiksa sia urang nyarekanan ka urang sorangan ulah ka batur nyarekan goblok sia nonton TV bae mal didenge ku batur ge sia sarua jeung aing atuh ge dilawan mendingan urang nyarekanan awak urang bae awak Aisyah dikira benerna dikira aja moal kebel deui sia ge sarua dikubur goblok si awak dibacok sia ku aing urang kawak urang bae geus nyarekanan di deuleu tuh kiai anu deuleu tuh ustad anu deuleu tuh kiai anu kadanan urang nyaritakeun Tuan Abdul Qadir mah atau wali-wali songo kadanan eta mah atuh sia wayahna peuting mah ieu hudang mah hudang atuh hudang sia ih banta kunaon sia mah ai mata peureum si eta hudang wah kitu bareres sok miheulaan bae nah awak urang ku urang nasehatan kadanan cara Siti Rubaiatul Adawiyah mah Siti Rubaiatul Adawiyah mah asal isuk-isuk kadeuleu ku tatanggana micin cai setengah ember sok geus bae ke isuk dibuka deui jandela dipicen deui lantaran unggal poe tatanggana ngintip isi cai naon nusuk dipicinan bae di jandela diintip ku tatanggana barang diintip horenganan ceurik nyana eta diku naon ngucurna cai mata ku sieun ka Allah mentang mata datang ke ngecelakaan saember batur ba datang ka kos kitu urang mah isuk-isuk berat we cai kieu atuh tatangga marah sial jasa ciki ini ka aing Masya Allah nailah keur carita wali-wali Allah tara sare ti peuting moal diangkat jadi wali eueuh dongengna wali ti peuting peureum eueuh moal diangkat jadi wali bae kajeun kumaha ge moal diangkat jadi jelema hebat di mana bae di Irak dek di Iran dek di Indonesia moal aya jelema hebat boh kiai komo wali peutingna hees malaya moal we kajeun kuku ente bae ge ente lamun unggal peuting bae ulah hees terus bae saminggu 2 minggu sabulan 3 bulan ulah hees ge kadituna gering sebab teu boga pagawean maksudna teu heesna pake ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala kadeleung ge bakalna kicep nu tara sare mah kadeleung mun di deuleu matana kadieun teh kula ge lamun deuleu tamu teh oh ieu pasti pentingna tirokees katara assalamualaikum misal di deuleu matana heula oh ieu lain deui matana beureum nyeri mata kajen gitu jadi tina mata bae ge kadeleung lain deui kicep-kicepna sayup lamun tara sare kan sayup lamun ka isuk-isuk kana datang ka zuhur sayup bangun teu beraniin teh dula deuleu jeung lain deui engke ge lamun mata dipake ibadah ka Gusti Allah lain deui nah gitulah para jamaah 2 hiji mata nu moal disiksa ku neraka yakni neraka embungeun nyiksa mata nomor kahiji mata anu osok ceurik ti peuting min khosyatillah sieun ka Gusti Allah nomor kadua mata anu moal disiksa anak mata teu disiksa
awak teh moal disiksa. Mata anu pentingna dipentang mantap kayak bahasa kieu ari pagawe mah usahana tiberang di kantor tukang ragaji di leuweung ngaragaji tukang bas di imah tiberang ari ahli Allah mah digawena ka Allah penting mentang mata digawe teh lain digawe hayang nanaon hayang meunang ridho Allah subhanahu wa ta'ala urang kah geus dibere nyaho kitu mah dicoba ku urang menang-menang 2 ayat lah aing inget ye surahan-surahan ngaji lah jam sabaraha jam 2 a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim yasin shadaqallah atuh teh Quran kene sakitu ge cukup ge sakitu tah sakitu mah kuat atuh kabehannya jeung teu kudu muka Quran habak atuh teu kudu sakitu mah atawa toha shadaqallah muka-muka Quran teh 2 lantaran nu ngariwayatkeun Abu Hurairah gola cek Abu Hurairah wa nasitu salisata kuring pohoan ye nomor katilu Kangjeng Nabi naon kareta nyaritakeun ngaharamkeun mata disiksa poho wa qala Ibnu Syureh cek Ibnu Syureh iya wa hurrimatin nar ala ainin diharamkeun neraka nyiksa mata mata nu mana ye mata nu gobot an maharima nu meremkeun tina paharaman-paharaman Allah. Masya Allah lamun urang neuleuh nu diharamkeun ku Allah perem geus mata aman anak aman mata hate aman anak aman hate awak aman moal disiksa ku Gusti Allah dicobaan deh heula ku urang ayeuna mah kacitra urang mun neuleuh awewe perem minimal nu jore lah peremkeun heula pan urang mah nu geulis nu jore di deuleu bae pan blon eta resep henteu ulah kitu tetep nu mana bae lain mahram mah peremkeun kudu boga tekadna kieu ceuk Imam Ghazali endek naon di deuleu atuh jadi kawin moal ka hebat ta Imam Ghazali teh urang neuleuh awewe teu kudu di deuleu jadi kawin moal kecuali deuk dikawin ku urang los datangan ieu mah jadi kawin moal ku urang hana ti deuleukeun ngalalaga awak sorangan pan ngalalaga awak sorangan eta karena lamun urang neuleuh awewe aja di deuleukeun bae urang ji bagus teh budak geulis eta sakitu mah tah dikawin moal pan ngalalaga awak urang tungtungna makan udi mah marah bae jubras ceka emang enak siap akur jeung witung jeung nu mana ka lah pokona mah geus lain deui naonna itu mah putih sama hideung tungtungna teu beres bae nah ulah urang teh kudu boga aturan lamun urang boga aturan model kos kitu mata aman tina siksa Allah ketika orang di mobil atau di motor atau lempang geus asal aya anu diharamkeun ku agama atau minimal peureum kotok peureum kotok mah carang-carang aduh Masya Allah nah ieu lain lalagaan Allah nyaritakeun melalui Kanjeng Rasulullah bahwa mata nomor katilu moal disiksa ku neraka jeung embungeun neraka nyiksa mata nu dipeureumkeun tina paharaman Allah mulai urang neuleuh naon kudu dina syariat mana nu diharam-haramkeun ku Gusti Allah mulaian ku urang mata urang moal kebel urangnya nyusul cara almarhumah ge jatuh kolot-kolot teuing 62 mengaji sabaraha umur ku Haji Mamun tuh leuwih nya nama 70 atuh leuwih kula onam kakara ge 18 tah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah
jadi nomor kahiji mata ku sebab dedelean asuplah kana hate rame lah di jero hate ku ayana rame jero hate moal bisa khusyuk ibadah ka Gusti Allah anak teu bisa khusyuk ibadah ka Gusti Allah urang lain ahli Allah mun can jadi ahli Allah masih diragukeun asup ka sorga anak mulaian kuari urang mata urang Gusti nu geus abdi hampura tinggal ieu kaharep ku abdi rek dijaga mata abdi nomor kaopat terakhir wa hurrimatin nar ala ainin diharamkeun neraka nyiksa mata nu mana tufiat fi sabilillah anu dipareuman dicokel ditembak katembaku panah, katembaku senjata, dicokel ku musuh dalam rangka ngagungkeun agama Allah, ngaluhurkeun agama Allah. Perang di medan laga, katembak mata, kacokel mata, kapanah dan lain sebagainya. Nu jelas keur perang matana bisa benang ku musuh na ieu mata bakal jadi saksi jadi. Kuarina malamun urang neuleuh aduh karunya amat matana katembak padahal jelema nama geus aya di sorga secara zahir mah urang neuleuh mata dicokel di Irak kemarin nu dicarokel di Suriah dicokel ISIS mah nyokelan mata kapan urang lamun neuleuh kos kituna Inggris jasa jadi badi tembak ditekenkeun ka dieu diteken des geus ditembak dicokel eta kadeuleu zahirna mah seperti kitu padahal nyana diharamkeun asup neraka. Masya Allah indah jasa para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dina saha ieu urang pas matang puluh almarhumah aya di dieu urang lamun nyaritakeun mata urang mah sakieu tapi mata ahli Allah mah aya dimensi kagenep bisa neuleuh zahiron wa batinan gementak wali-wali Allah mah bisa neuleuh rupa manusia aslina urang sieun kadeleuna mah jelema ku mata urang mah ku wali mah kadeleuna monyet ku mata urang mah kadeleuna manusia nya geulis nya kasep ku wali Allah mah kadeleuna teh meong garong urang mah dedeleuan mata urang mah sapira mata zahir tapi waliullah mah geus bisa neuleuh ieu rupa maung ieu rupa kadal dan lain sebagainya. Itulah hamba-hamba Allah anu dibere kaleulewihan ku Gusti Allah komo ku Allah na engke di akhirat urang digiring teh ti kubur bakal dirupakeun urang teh sesuai jeung perwatekan urang sieun urang nu sakieu kasepna urang nu sakieu geulisna urang nu sakieu gagahna kunaon ari dikudangkeun ti kubur digiring ka masar rupana nu monyet nu maung anu kadal anu buaya sesuai jeung karakter kuari di dunia. Masya Allah karim inggis tah eta mah pan jelas Kangjeng Nabi nyaritakeun model kitu ti Gusti Allah lain engke wali Allah mah kuari geus bisa nempokos kitu inggis jasa numantak loba nu haju embungeun bergaul jeung jelema kunaon lantaran kadeleuna lain jelema. Kiai Sobari Garut ahli tasrif ketika dek berangkat haji di sasalamanan ku masyarakat lalaki awewe kabeh beres nyana salat muridna kaget mama rek salat mohon pan tadi mama sasalaman heueuh atuh meureun batal mama emang mama sasalaman jeung saha tadi lalaki awewe kabeh sasalam mama nu kadeuleu ku mama kabeh nu sasalaman ka mama monyet kabeh atuh pan ai mama jeung monyet mah teu batal. Iheuh nya. Ya geus lain deui dedeleuanana. Masya Allah kitulah ahli-ahli Allah ngeri jasa urang. Melamun urang jaritakeun alam kawalian batur mah geus dibere modal kos kitu urang mah masih kene encan ieu ngaraksa mata. Nah ieulah mata urang dedeleuan ngan sakieu ahli Allah mah dedeleuanana geus leuwih sagala-gala bisa nerobos kanu eta di padahal mah urang ulah hayang kos kitu teh mah pamere Allah ngan aya hamba Allah nu dibere model kos kitu istimewa jasa nu mantak bisa ngarang kitab
lantaran eta hiji ayat hiji huruf teh ya dibere ku Gusti Allah pi maknaeunana ieu kieu pi hartina ieu kieu hikmahna ieu kieu mun dibaca ieu sakieu bakal kieu menang ti saha menang ti Gusti Allah hese eta mah ilmu kos kitu mah lamun lain dimantepkeun hate ka Gusti Allah ulah ayana naon di jero hate hiji be Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim daya upaya jeung kekuatan nu boga daya jeung kekuatan hanya Allah urang makan ngan di bibir doang teu pernah ya Allah ya Rabbi awak abdi mah naon atuh Gusti teu boga daya teu boga upaya jeung teu boga kekuatan ieu mah abdi bisa lempang bisa diuk bisa ngomong teh daya jeung kuat Gusti teu diaku ku urang eta mah lain sungut kuduna hate kos gitu tah lamun kebel terus ya Allah ya Rabbi abdi bisa ngadenge lain abdi mah kekuatan Gusti bae abdi bisa neuleuh lain abdi nu deuleu kekuatan deuleu Gusti bae abdi bisa lempang lain abdi mah di kekuatan Gusti terus jika Allah-Allahkeun sapoe dua poe sabulan 2 bulan satahun terus nu di aku dibere engke ku Allah breh jijah sarwiti gelis amat itu kamu kabehan ke kos kitu beda ke bata batin asal geus mata batin seukeut geus embungeun deuleu dunia ku urang ditumpuk-tumpuk bakal ditinggalkeun rugi lamun ieu dunia ku urang dipake ka cinta lain ulah pek bae neangan dunia tapi niatna jang ibadah ka Gusti Allah Gusti abdi teh butuh dahar butuh nginum butuh pake abdi teh boga pamajikan boga anak ku abdi dek diusahakeun abdi rek dagang jang abdi jeung anak jeung pamajikan jang ibadah ka Gusti kudu diniatan kitu kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mata aya anu leuwih dibere mata hate lamun mata ieu mah dedeleuan ngan sakadar sabelah dunia poek mah teu bisa neuleuh tapi mata hate mah urang bisa nempo ka alam kubur bisa nempo ka alam akhirat bisa nempo ka alam naon gitu ngaranna neraka ka sorga bisa katempo ku ieu urang nu di jero imah kieu be merenung aing ge bakal digolerkeun disangarepkeun ka kulon dibukaan talina ditempelkeun pipi aing ka taneuh aing ge moal kebal deui mangkaning umur aing 70 umur aing geus 60 umur aing geus aya 80 kok baru 90 mah tah geus bau taneuh sabarara eta mah nah eta kan bisa nempok mata urangna peureum bisa nempok ka alam nu eta ku iman muka mata engke nempo digiring ka mahsyar sesuai jeung karakterna nu dirupakeun monyet nu dirupakeun buaya nu dirupakeun maung dan lain sebagainya cek urang teh isin amat aing lamun dihudangkeun ti kubur hanas aing teh di mama-mama hanas aing teh di bos-bos hanas aing teh di hebat-hebat kurang lembur tapi begitu aing engke dihudangkeun ti kubur dirupakeun monyet isin amat iyalah nu ngajadikeun motivasi sehingga orang loba tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala moal kebel deui sarua urang ge cara almarhumah tinggal nunggu waktuna doang ieu teh urang dunia geus ditinggalkeun ku kula selama 50 tahun umang haji geus ditinggalkeun selama 70 tahun kaharep tinggal sabaraha tahun deui tinggal ngalengkah doang antara urang jeung akhirat deket jasan mantak ngaji kamari inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin saenyana rahmat Allah teh naon sorga qaribun deket ka jelema anu nyin hade di dunia ibadah ka Gusti Allah deket teh kumaha kahalangan ku maot doang asal maot plek sorga ngeunaheun kan daek bae daek mung bae bang itu amun urang pae langsung ke sorga daek bae sia beranian amat sih
Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dina malam ieu kula ngajak nyaritakeun tentang mata sebab urang bakal balik ka ditu insyaallah. Dongengna mah teh dongeng jelema nu ngajaga mata nu dicokel mata loba. Urang mun ningalian dina kitab-kitab bu aya awewe anu diudag-udag ku lalaki nyana asup ka imah, barang asup ka imah terus ditungguan bae ku lalaki. Ajo nyana nempo ka kunaon ngudag-udag kula resep jasa ka Neng. Atuh neangan bae sia awe nu sejen teu kajen gugumah ge resep jasa ka Neng kula. Ih, cak nyana teh kula mah geus kajen lah ulah sok diudag-udag neangan nu leuwih geulis moal kajen gugumah ge dunia ieu dunia. Eueuh deui nu panggeulis teh iwal ti Neng. Masyaallah. Masyaallah mun zaman HP di SMS. Kulantaran can aya zaman HP ditanya deui ku si Neng, Kak, aya resep ka kula resep naon aya? Matana. Oh, ketungguan. Ketungguan. Asup jana ka jero dicokel matana. Terus dikaluarkeun, dikapiringkeun, ditutupan make sapu tangan. Dikaluarkeun di lawang. Kak, ieu mata nu dipake ka resep ku kakak ieu. Barang di deuleu. Nanaonan sia? Geus pokona ka ditu ieu bawa mata ieu ka ditu bawa. Kunaon eta? Ieu beusi jadi fitnah cak nyana mata sampikeun ka lalaki ngudag-ngudag. Weh, tuh ahli sorga mapan kos gitu. Di urang mah lain awewe. Wo, make ting tong. Aduh, ngan ulah aju awewe di dieu lah we dicokelan ieu mata tuh ulah. Hanas ka neraka hanas ka sorga henteu, mata dicokel. Ieu keur carita batur anu istimewa. Masih kade loba kade dongengna insyaallah. Iraha deui urang ngadongeng ieu mah jang sakadar mau izo jang diri urang ulah pati dangkal teuing ieu hate urang jaga coba mata kahiji. Nomor kadua urang ditongton ku pemain mun jadi lurah jadi camat jadi pemerintah keur ditongton sehingga ada besi offset kitu keneh jadi kiai jadi ustad asana offset kabehan kula mah malah kornel malulu ya. Nya urang sing rapi supaya mantep ngagulkeun dakwahna, mantep ngagulkeun politikna, supaya mantep ngagulkeun perekonomianna. Ulah jadi kiai offset, ulah jadi pemerintah offset. Mudah-mudahan urang doakeun ieu almarhumah rumsina dihampura sakabeh dosana, dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana, dibere rahmat Allah jeung ridho Allah, ditetepkeun dina kasenangan kubur ku Gusti Allah. Nu ditinggalkeunana anak incuna mudah-mudahan dibere salalabar, dibere tawakal jeung sesuai jeung doa Kangjeng Nabi wala taftinna ba'dahu, ulah nimbulkeun fitnah sabada mautna almarhumah. Amin ya rabbal alamin. Urang nu karumpul di dieu sami mudah-mudahan menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Urang kabehan mudah-mudahan husnul khotimah, jaga di akhirat. Urang babarengan jeung guru-guru urang di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakitu bae pihatur ti sim kuring kapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah wa la taj'alhu mutashabbihan alaina fanattabi'al hawa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina shiratal mustaqim, Allahumma hdina shiratal mustaqim, Allahumma hdina shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlun minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah sadayana henteu kudu sasalaman nya, geus langsung balik bae. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.